gancang atuh lempangna. Heeh, ieu geus gancang. Buru bisi aya nu mudag ah. Tenang. Di dieu mah geus aman. Aman lain eta mah ngabangsat naon Ieu barang mahal. TV 2 pintu. Eta maneh bebeunangan ngabangsat naon? Deuleu. Dewek ngabangsat senal capit. Si belegug. Aduh, naon atuh ngabangsat senal capit? Maneh nu belegug mah. Belegug naon? Supaya nu boga imah teu bisa mudag. Pan senalna dibawa ku dewek. Aya naon, Otong? Tadi Otong mangih duit satas di jalan. Loba teh tong duitna. Tak apa sederhana mah. Tapi Otong dihitung karek menang 4 juta. Loba keneh teh eta duitna. Loba keneh mak ngan pas rek dihitung di Otong kaburu hudang. Ah, ngimpi maneh mah Otong. Jojon mah reueus jadi lalaki. Reus kumaha kitu, Jon? Pantesan loba lalaki anu jadi tukang masak terkenal. Sep atuh eta mah ngaranna, Jon? Nya. Lalaki mah boga 2 enog, hiji sosis jeung mayones anu matak wareg awewe 8 bulan. Yah, teu sakumaha eta mah, Jon. Awewe mah yeuh bareunghar. Beunghar ti mana? Awewe mah boga 2 pabrik susu. Hiji pabrik gas jeung hiji tempat hiburan anu paling nikmat sadunia. Wow. Atuh ojon bae studi tur ka dinya. Bae, Jon. Ceu Eneng. Abah, Kenaon, Ceu? iya karek beres nyeboran hui. Abah tas di mana? Eta Ceu biasa tas di warung. Nah, teu tas si emak di sakur ka warung mah tuh, Bah. Nya eta Ceu, apaan si emak teh? Teu cicing di imah Abah, sae sabulan, cicing di imah kolotna. Si Otong? Si Otong ngilu nya si emak. Tuh Abah teu jadi duda. Bos, ojo mau ngomong teh ka mana wae ah. Ari Abah ti warung geus meuli naon kitu? Biasa we, Ceu, tos meuli rokok. Abah eureunna atuh ngarokok teh ih. Heueuh, Ceu, hayang nama eureun. Abah gampang atuh ih. Asal aya niat we Abah. Kumaha kitu Ceu carana, Ceu? Gampang atuh Bah, hayang eureun ngarokok mah. Abah tahan napas salila 10 menit. Tah, Abah bakal eureun geuran ngarokok teh. Atuh eureun jeung detak jantung na eta mah, Ceu. Nya Abah selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Dagoan atuh tong ganjang-ganjang teuing. Heueuh, hayu. Bisi kabur aya jelema datang ka dieu. Nya hayu atuh. Hayu teh ka mana ieu teh? Ka kaler we. Ulah ka kaler ah. Aya kuburan sieun. Kumaha mun ka kidul? Ka kidul. Jalanna butut. Kawetan atuh. Komo kawetan. Sieun aya warung ah. Nah, sieun sagala. Pira oge aya warung. Urang boga hutang sieun ditagih. Kak, sok nonton film kartun tara. Nya sok atuh tong. Otong mah sok nonton Naruto, Kak. Namun Ika mah SpongeBob. Naruto atuh jagoan. Jago naonna kitu tong. Bisa lempang di luhur cai. Ah, eleh jago kena SpongeBob. Jago kumaha gitu, Kak? Bisa ngedudukan di jero cai. Aduh, Abah, Eca, geus di mana? Geus di kebon, Ambu. Eta, sukuna si Abah, kunaon pincek sabelah? Nya, Bu, tadi teh Abah di kebon.
naik takajamu, ari takajamuna teh leueur. Terus abah teh ragrag dina takajamu. Nah, Eca, teh dibantuan eta si Abah. Henteu Ambu, menit tega amat. Lain tega Ambu, Eca mah inget kana omongan dokter. Nah, omong naon dokter? Lamun anu geus murah kana taneuh omat ulah dicokot, soalnya kotor, loba kuman. Kunaon dek, jika nu sedikit tuh nya ce, dede teh sedih pas saya ajeng ka Bogoh, lain ce dicarekan ku kolot, lain oge ce kunaon atuh dede sedih tadi teh dede teh meuli baso 10.000 ya terus kumaha kitu ni tukang baso teh ku dede dibayarna 8.000 si tukang baso teh ambek ka dede pirage eta kurang 2.000 geus teu kudu sedih ke ku aja dibayar nya benernya ce kudu diambil hikmahna. Naon hikmahna kitu dek? Ternyata tidak semua tukang bakso bisa menerima kekurangan, ce. Neng, malam minggu rek jalan-jalan ke mana? Ah, teu kudu ka mana, Neng mah. Nya bisi we, Neng teh hayang nongkrong, balanja, jalan-jalan kamu. Ah, henteu cukup we Neng mah di imah. Yeuh mendingan oge duitna ditabungkeun jang masa depan urang. Beuti sayang jeung cinta akang ka Neng teh. Nya nuhun atuh geus nyaakan Neng mah. Neng teh lir ibarat bidadari tanpa sayap. Sarua atuh oge. Naon? Kumaha? Lir ibarat buaya tanpa ekor. Mak, geus lila otong teu papanggih jeung wawalan otong. Nya wayahna we tong da geuningan keur kieu ka ayana oge. Nya mak, nu penting mah sarehat. Tah eta tong geuningan ayeuna mah diajar oge online. Nya mak, jadi otong bisa lebih fokus. Fokus diajar tong. Lain mak, fokus ke goleran seperti tiktokan. Ayo. Mana ari Abah? Eta mu tos di pasar. Bebenangan, Bah? Alhamdulillah mu, kira rezekina. Syukur atuh. Ari bebenangan mah. Nah, menika tingali teh surah-suri cigah nu bunga. Nya mu, abah teh tadi panggil jeung popotongan. Oh, popotongan nu baheula, Bah? Nya mu. Oh, baheula mah geulis mu, montok, bodas. Ari ayeuna kumaha, Bah? Ayeuna mah mu nya peot, nya hidung. Nya meureun Abah. Ari eta mah nyesuaikan zaman baheula jeung beungeut Abah. Pantesan lalaki loba nu terkena pantesan Kiprol action. pantesan lalaki terkena Kiprol action. pantesan Fokus diajar tong. Lain mak, fokus ke goleran seperti tiktokan. Ayo wae otongnya. Hiji pabrik gas jeung hiji tempat hiburan anu paling nikmat sadunia. baik kalau jam selicur tadinya Wah, atuh Jon. Jon, langsung contoh kan. Wow, menang teh Jon. Jon bisa tari liji. Ini tempo dimainkan dong. Neng teh lir ibarat bidadari tak bersayap. Sarua atuh oge. Lir ibarat buaya tanpa ekor.
Kiprol tanpa tadi. Tanpa lin. Oh, tanpa. Aduh, Abah di mana? Abah jeung Oca teh. Jadian deui. Mah jadi otak. Nah, api lagi oge aya warung. Urang buka hutang sing ditagih. Bro, teu pake sieun. Yo, dari anu yo Kiprol, yo, hujan yo Kiprol. Nah, Eca teh dibantuan. Rambu kacida. Terus eta apa? Kita di dokter. Terus Eca. Ayo atuh. Bro. Yap. Ayo. Anjing makan sariwana. Terus ini loh. Aing kagok kana di mana bingung. Kak, sok nonton film kartun tara. Jangan sakat tang. Kak nonton film naon? Emang dokter ngomong naon? Nah, cek dokter ampun-ampun lah. Action. Ya, cek dokter ampun anu geus labuh karena taneuh. Lain melabuh. Oh sih, muradnya. Yo Kiprol. Action. Ya, cek dokter ampun anu geus murah kena taneuh tong ditulungan. Tadi ditulungan. Cepet deh. Oh, Copot. Cepet deh. ya maaf. Oh, sieun. Urang buka hutang sing ditagih. Ya Kiprol, kurang enak yo dari adun lagi. Yo Kiprol. Action. Kotor loba kuman. Skateboard mah gitu suasana syuting teh enjoy pokoknya mah. Rek salah oge. Terus anu nonton ya, Omet. Ya durasi 10 menit, minimal nonton 5 menit. Oh, iya nama. Jadi 4 menit berarti. Jadi 20% di durasi. Karek asup viewer. Jadi lamun ukur sebar detik mah 18 detik misalnya. Moal eta mah. Tapi jadi nu 18 detik kamari halus. Oh, viewernya. Oh, dokterna beda penegakanna. Oh. Gitu ya nya. Sip, subscribe channel Batur.